أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ari wudu syaratna ayat 10 hiji Islam jalma nu wuduna puguh, kaduana jalma hideung nu niatna lain budak leutik jeung jalma edana, katilu bersih tina haid jeung nipasna wajib nyaho kana bersih jeung teuna kaopatna taya anu ngahalangan nepina cai kana kulit sorangan. Kalimana anggahota ulah aya nu ngarobakeun cai matak bahaya, genep kudu nyaho yen wudu teh fardu, 7 ulah nekadkeun sunnah ka fardu, kadalapan caina kudu nu suci, kasalapan kudu asup waktu bakti pikeun jalma anu langgeng hadasna ka 10 tuluy-tuluy ngumbahna.